Iya masa kadar abehnya hobae, abeh engkek begitu kejadian, ulah kaget, oh jahe, nu pernah diceritakan. Iya masa kadar informasi bae, nu kuari keur diarahan Banten keur diarahan, geus mulai, lain lalagaan geus mulai, geus eukeur kuari. Tah, geus puguh Wahabi. Dispuguh Syiah NU kuari sakieu ayana terus mendak ceku lagi urang mah salametkeun urang bae ngaji ibadah sing hade lantaran kaharepna wallahu alam ieu wallahu alam bakal kumaha engke perang partai kan bakal nangke lamun satu partai aya calon presiden dan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an aadhana lakum inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinah litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Wallahu a'lamu bimaradi. Qala ngucap sapa Firaun raja Firaun amantum anatah ngimankeun sira kabeh bitakikil hamzataini kalawan den takikeun hamzah rara wa ibdal lisaniyati alifan lan den gentiakeun hamzah kang kaping do alifan ing alif bihi kalawan Musa bi Musa tegese kalawan kangjeng Nabi Musa qablaan azana indalan sadaya tanginan insunana tegese insun lakum kadue sira kabeh inna hadza in satuhna ikilah iki alladzi sanatumu gawe-gawe sira kabeh ing ladzi lamakrun iku yakti tipu daya bekartumu kang pada nararipu sira kabeh ing makrun fil madinati ing dalem nagara litukhriju drepan yen tengetoaken sira kabeh min hasaking Madinah ahlaha ing ahli Madinah fasawfa ta'lamun maka besok bakal weruh sira kabeh mayona lukum ini ing barang kang markala yang ma kuming sira kabeh saking isun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in wallahu a'lamu bimuradi yakti bakal nugal temenan ingsun aidiakum ing pirang-pirang tangan sira kabeh wa arjulakum lan pirang-pirang sikil sira kabeh min khilafin saking den silang ayyada kulli wahidin al-yumna warijahul yusra tegese tangan saban kang suci kang tengen lan sikile kulli wahidin kang kiwa sumala usallibanakum kari-kari yakti bakal manjur temenan ingsun ing sira kabeh ajma'ina sakabeh qalu inna ila rabbina munqalibun qalu ngucap ya sahara kabeh ina padina zatuna ingsun sadaya ila rabbina maring pangeran ingsun sadaya bada mautina dalam sausana maut ingsun sadaya biayi wajin kana kalawan dini wajah kana kang tinu moya wajin mung kalibun naiku kang balik kabeh
raji'una fil akhirati tegese kang babalik kabeh ing dalam akhirat wa ma tanqima minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wallahu a'lamu bimuradihi wa ma tankimulan orana nain karsiralan olah nyalahkeun sira tunkiru tegese inkar sira minasaka ingsun sadaya angin kenayan ta imang insun sadaya biayat rabbina kalawan sakayat pangeran insun sadaya samangsa tekaya ayat rabbina na insun sadaya rabbana pangeran insun sadaya afrik bukan nuruhakeun Tuhan bukan ngalimpahkeun Tuhan alaina ing atase insun sadaya sobron ing sobar inda palimata wa'adahu bina ing dalam nalika nabi gaweana barang kang ngajangjakeun ya Firaun hu ing makalawan insun sadaya li alla narja kufaron repan enta ora babalik insun sadaya ing kufar wa tawaffana lan muga ngawapatkeun Tuhan insun sadaya muslimina halekang pasrah kabeh halekang pasrah kabeh. Sabada para pesihir teh arele ku Kangjeng Nabi Musa ngadu jajatun antara ahli sihir jeung Kangjeng Nabi Musa sorangan lawan 15.000 eleh kabeh pesihir-pesihir. Ketika para pesihir eleh nyana dina renunganana cak para pesihir lain sihir atuh anak ieu mah lantaran tara aya sihir mah ngadahar benda anu disihir deui sebab hakikatna makapan orai teh lain orai botina kayu atawa tina tali atawa tina tambang tina dadung jadi aslina makan dadung tali mana aya dadung ngadahar dadung mana aya tali ngadahar tali geus jana bibisikan marasingikeun tentang keistimewaan tongkat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Najug tali urang, najug kayu urang, bakedug bola lede anu ditaralianan diciptakeun dihayalkeun jadi orai. Wabeh dileg-legan ku orai Kangjeng Nabi Musa. Sedengkeun eta orai Kangjeng Nabi Musa eta tongkat ngan sagede leungeun doang. Ari eta kayu anu naju konteneran ka mana bibisikan kabeh bener ieu mah lain atuh kos ieu mah lain sihir kajen kukubahan para pesihir nganyatakeun kabeh atuh ieu mah lain sihir ana lain sihir berarti mujizat gesana mujizat berarti ngaku para pesihir teh bahwa Kangjeng Nabi Musa teh lain jelema biasa oranganna nabi nu diangkat rasul ku Gusti Allah anu dibere mujizat bentukna tongkat tina kekalahan para pesihir lain sakadar eleh sebab tadina aya perjanjian Kangjeng Nabi Musa teh ngobrol heula duaan jeung Ki Samun sebagai pemimpin sihir. Samun.
kuari tinggal urang yen pernyataan di atas segel. Andai kata anjeun sebagai para pesihir eleh kula nu menang kudu kumaha, jeung andai kata kula eleh ka anjeun kudu kumaha, yo urang nyieun perjanjian. Hehehe cek sampun eueuh dongengna sihir kami kudu eleh, eueuh dongengna tiba heula diadukeun jeung para pesihir sing jarongkeng sing areleh sihir kula teu pernah eleh sebab raja sihir. Urusan eleh jeung menang cek Kangjeng Nabi Musa engke pandeuri kuari mah nyieun pernyataan heula mun maneh eleh deuk kumaha diketak ku Kangjeng Nabi Musa ki Samun cek ki Samun rada muring ka kaingnya beda getak karareleh deui we. Aduh aing tilok biasa muringkak bulu cak yang digetak ieu mah jeung nu handap-handap rada muringkak cenah lain deui cenah ieu budak ieu. Aya tak Kangjeng Nabi Musa lamun di dinya eleh deuk kumaha eleh Samun cek Samun Musa andai kata kami eleh berarti di dinya lain make sihir geus lain make sihir berarti kami deuk iman ka mana moal beh iman sasalaman Kangjeng Nabi Musa kae heula cek Samun mun maneh eleh Musa. Cek Kangjeng Nabi Musa moal eleh sebab kula mah ieu tongkat pangeran ulah kitu cek teh tetep bae waktu ngadu mah aya elehna teu bisa ulama diutus ku Gusti Allah eueuh dongengna rasul kudu eleh salaman sia mun sia eleh iman mangga. Jadi berarti atuh Samun ge geus muringkak bolu wah asana aing eleh ya gini rada lain deui cek we begitu brak sakumaha kabari kanyataanna para pesihir teh eleh kulantaran geus jelas eleh anu tadi perjanjian awalna andai kata eleh deuk iman maka tanpa diperintah deui ku ketua sihir nu bernama Samun langsung bae wa ulqiyas saharatu sajidin brak 15.000 sujud kabeh. Masya Allah karim kakawasaan Allah barinya ngomong amanna bi rabbil alamin cek para pesihir kami imankeun kabehan bi rabbil alamin ka rabbil alamin cek Firaun ana rabbul alamin kaula rabbul alamin lain eta kami mah Rabbi Musa wa Harun Pangeran Musa jeung Pangeran Harun eta sujud kabeh budak. Masya Allah karim. Masyarakat nu sakitu lobana ratusan ribu bahkan jutaan nyaksikeun para pesihir sararujud eta kabehan berpikir geus puguh nu paeh mah 25.000 seketika eta lantaran diagag-agag korek Kangjeng Nabi Musa. Nah ieu mah masyarakat nempokeun para pesihir sujud bari ngomongkeun amanna birabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Kangjeng Nabi Musa nak bari nyekelan tongkat di tengah-tengah hareupeun istana dek nangtung ajeg Kangjeng Nabi Musa. Seketika eta khomsimiati 500.000 berak tadi sujud aja masyarakat milu iman. Masya Allah masyarakat teh ditempokeun ku Raja Firaun
Raja Firaun masyarakat sia tuh bulan bari sujud boroblong aing pangerannya sia sujud kasa sarua ngomongna 500.000 manusia ngomong amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun kami ngimankeun ka rabbil alamin pangeran Musa jeung Harun masyaallah dihareup para pesir 15.000 satu kangeunana 500.000 masyarakat brek bae sujud desa tinggal Firaun bae aing teh pangeran kok jadi kieu cakna ya aing pangeran aing tapi teu disujudan wah ieu pesihir teu beres nang aing manggil nang aing ngabiayaan digaji ku aing dijanjian ku aing bakal dijadikeun muqarrabin tapi ternyata ieu para pesihir teh teu beres kabeh wah cak Raja Firaun ulah sambatkan ieu aya wah asana ieu mah meureunna nu urang rangkas bitung ngomong kieu bae emang kayak ulah sambatkan ieu aya segala cik Firaun qul Firaun amantum bi hoi Aisyah kunaon ada riman ka Musa qabla an adzana lakum mene kaula ngingan ka maraneh kabeh wah kayang aing atuh siapa musyawarah heula jeung aing engke kumaha ieu iman atau ulah tanpa musyawarah deui qabla an adzana lakum ulaun brek bae maneh sujud ka Musa inna hada lamakum makartumuhu fil Madinah sanya-nyana ieu pagawean nu kumaneh digawean ternyata horenganan tipu daya tipu muslihat nu kumaneh digawean di jero negara Mesir aing nyaho kajen ku kumaha ge sia para pesihir sia ngobrol jeung Musa duduaan berarti sia teh beureun aya perjanjian bahwa sia teh dek nipu aing kajen ku kumaha ge kanyahoan sia ku aing litukhriju minha ahla dek kaluarkeun ahli-ahli Madinah ya le ieu ahli Bani Israil dikaluarkeun geus persekongkolan jeung sia sebab tadina kan ngobrol duaan perjanjian tadi perjanjian nu tadi teh lamun maneh areleh deuk kumaha dianggap ku Firaun ngobrol eta teh ngobrol urang tipu bae Firaun elehkeun bae maneh elehkeun bae para pesihir kajen ku kumaha ge padahal asli eleh teh asli jadi Raja Firaun teh berasumsi bahwa ieu pesihir teh geus aya persekongkolan jeung Musa numadak dianggap inna hadza lamakum makartumu ieu kalakuan ahli-ahli sihir sebagai makar tipu daya muslihat anu kunyana dilaksanakeun di jero negara Madinah litukhriju minha ahla untuk mengeluarkan ulang Bani Israil ke Israel mah ye cak Firaun fasaufa ta'lamun sia bakal jaho gerak waing sia disiksa sia kuat awas fasaufa ta'lamun naon nu bakal terjadi ka sia tuh deuleu masyarakat 500.000 milu sujud latah deh goblok jasa fasaufa ta'lamun cek Raja Firaun sia bakal jaho ancaman ti aing kumaha ngancamna degekeun ku sia pada pesihir la uqti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in sia bakal dipotong-potong leungeun sia ku aing bakal dicacag suku sia min khilaf silang ke bakalna disalib sia ku aing awas ya Masya Allah harita keneh Raja Firaun ngerahkeun para penggawa-penggawana 15.000 pada pesihir ewak
Kanjeng Nabi Musa na ajeba di dinya. Salib. Potong. Min khilafin. Leungin katuhu potong, dipotongna dicacag heula di dieu keneh. Cek lain dipotong langsung lain. Cacag. Cek geus beres datang ka dieu suku kenca. Cek geus eueuh leungeun katuhuan eueuh suku kencaan. Terus cacagan, dicacag. Lain dikeureut langsung jelas gitu mah deres. Tapi dicacag ieu mah blek disaksian ku kabehan jelema sing jeririt kabeh. Jelema careurik kabeh. Pangeran cek perangan. Biada bieu pesihir teh. Ngehinakeun ka aing, nipu ka aing. Labakum makar tubuh fil Madinah. Emang aing teh nyaho lauqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Cacag 15.000 dicacag plek cacagan sukuna tinggal leungeun kenca jeung suku katuhu nu tadina leungeun kenca suku katuhu tinggal kitu bae eta mata taekeun salib la usolli bainakum salib taekeun ka luhur cacag deui geus datang ka luhur dicacag deui ngan memeh dicacag teh eta para pesihir teh ngararomong qalu inna ila rabbina munqalibun cek para pesihir teh sanyana kami kabehan teh eta bakal babalik ka pangeran urang babehan sabada maot urang biaya wajib kana dek kumaha bae kayan urang dek dicacag dek dikukumahakeun ge tetep urang balikna ka Allah gede jasa eta iman harita keneh padahal harita neuleuh mujizat harita iman harita disiapkeun untuk penyiksaan mungkin terus satu hari keduana dan lain sebagainya tetep terubah endahan ngomong inna ila rabbina munqalibun gedean iman Masya Allah eta iman urang mati leletik iman neuleuh abah urang neuleuh emak urang iman dileletik ku ari teh barang neuleuh ku ari aya nongongkong iman mah iman bae teu kuat urang neuleuh nu ngongkong urang iman teh leletik barang neuleuh tumpukan duit teu kuat urang mah iman bae ku ari barang neuleuh mungkarat teu kuat masyaallah kan loba jasa ku ari anu anak kiai anak ustad asup ka agama lain naudzubillah min dzalik wa min dzalik ieu mah pohara jasa ieu mah sakitu dek disiksa kuraja Firaun teh awas ya diancam heula pas saupa ta'lamu balik sia ka agama sia balik sia mangeranan ka aing cak Firaun lamun sia teu balik lau qat'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf tsumma law salibanakum ajmain disisingan kitu teh lain babalik ka agamana endahan ngucap qalu inna ila rabbina munqalibun Mama suci Allah maha kawasa Allah aya deuk dibere kuat bakuat bae mantap ke ulah kaget ai ku Allah deuk dibere kuat ulah kaget ketika teu dibere kuat ku Gusti Allah teh mah urusan Gusti Allah deuk dibere kuat mah Bung Karno kurang kumaha dicaci dimaki Bung Karno dipiceun disiksa dibere kuat babaturanana terus bae Bung Karno bajeng para kiai unggal kabupaten patilasan Bung Karno hampir unggal kabupaten urang nyamun nyaritakeun Bung Karno di Bogor Bung Karno di Tangerang Bung Karno di Rangkas Bung Karno di Labuan lain lalagaan unggal kabupaten aya tapak tilas di Karawang di Bekasi
mantak kuari orang Karawang mah geus teu jauh ka hitut bau neuk kumaha ge nya PDI neuk kumaha ge PDI be sebab boga riwayat Bung Karno di Karawang geus kos kitu bae tah tidak mau tahu pokokna namanya nama neuk PDI bae satungtung pokokna mah eta hulu kebo aya nya nama neuk hulu kebo bae Karawang boga riwayat Bung Karno Tadi diberi kuat Pak Gusti Allah, Masya Allah, seorang pemuda anu gagah, jantan luar biasa, pinter kabina-bina. Kuari kakara kajararawan, kehebatan Bung Karno teh. Nu ngalayanan datang ka kuari, saha nu nandingan Bung Karno. Di PKI dan lain sebagainya biasa bae. Telunturku di PKI telunturku di manon gara-garana di pecinta wanita teluntur wallahu alam bener wallahu alam teh nama teluntur tetap Bung Karno tetap Bung Karno menemukan makam Imam Bukhari Bung Karno anu nyaritakeun tentang masjid di Beijing Bung Karno anu masjid di Turki Bung Karno 5 negara aya masjid-masjid Bung Karno da kumaha coba eta lain lalagan di Uzbekistan masjid Bung Karno istimewa Bung Karno bari diulang dah digoreng-goreng di anu eta mah kulawan nu ngagorengkeun lawan urang ngobrol coba jeung babaturan Bung Karno nu ngagorengkeun urang ngobrol coba di dieu ngapan Ki Ahmad depan babaturan Bung Karno lamun nyana ngaji ka 2 minggu tas poe minggu teh ngobrol tadi dieu tah kula sok ngadengekeun nyaritakeun tentang perjuangan Masya Allah pohara sebab nu nyaritakeun nyana jeung Bung Karno jadi urang terkesimak nyaritakeun jeung Belanda nyaritakeun ieu dan lain sebagainya urang terkesimak kadaengkeun nyana goreng Bung Karno nu ngagoreng-goreng teh musuh mantak ulah kaget lamun urang digoreng-goreng biasa bae satungtung hirup baurang nu resepen loba nu teresepen loba ulah goyang ulah robah ku jelema nu resepen jeung nu teresepen tetep mah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu kaistimewaan para pesihir iman hidayahna dibere ku Gusti Allah mantep jasa sakitu dek disiksa disingsieunan malah bian wa ma tanqimu minna illa an amanna wa matangki mohon teu ingkar anjeun teu nyalahkeun anjeun teu balas dendam anjeun Firaun ka kami kabehan ilahan amanah kecuali karena kami iman bi ayatillah bi ayati rabbina lamajazna ka ayat-ayat pangeran kami ketika ayat-ayat tersebut datang ketika ayat datang ka kami iman jalamun teu iman kayat mah anjeun moal nyalahkeun anjeun moal males dendam ayana nyalahkeun ayana males dendam lantaran kami iman mantak ngadoa Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Eta para pesihir ngadoa ka Gusti Allah Rabbana he pangeran abdi sadaya afrigh muga ngucurkeun Gusti ngalimpahkeun Gusti alaina ka abdi sadaya sabron ingkang sabarat inna kalimat tawadahu biha dina nalika digawang perjanjian Fir'aun yakni Fir'aun ngajanjikeun bakal nyiksa bakal ngabunuh kami mangan sakadar minta kasabaran hungkul ti Gusti Allah narja ku paron abe abdi ulah balik deui ka kafir wa tawaffana muslimin Gusti mautkeun abdi ku Gusti wafatkeun abdi ku Gusti dalam keadaan pasrah sumerah ka Gusti. Masya Allah pohara jas mulai atraksi Fir'aun nyiksa terhadap pesihir kaum negara Mesir sebab kuari iman ka Allah nu percaya ka kangjeng Nabi Musa alaihissalam geus ratusan ribu lain sakadar di Mesir di luar Mesir geus puguh di Yordan geus puguh di Kuwait Saudi Arabia
terus Israel numantak Musa terkenal Nabi Bani Israel sebab nyana dek nyalametkeun umat Bani Israel anu dihina anu dihinakeun di Mesir dek disalametkeun dek dibawa ka Israel ku Kangjeng Nabi Musa alaihi warima penyiksaan Fir'aun kepada Mesir dilaksanakeun inggal pada kaum-kaumna wa qala al-mala'u min Fir'aun wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim wa mimman 'alimnahu lan ikut tetap setengah saking wong kang ruhisun sadaya iman min ahlil baiti saking ahli bait alladzina ukhraju atana wong akakan dan usir alladzina kabir min diarihim saking pirang-pirang nagarane alladzina ila nusra maring negara Mesir as-sayyidah Sakinah utawi sayyidah Sakinah ukhtul Imamil Husain nyatane dulur wadon Imam Husain al-madfuna inda haratil mukhallilatiyah kang den kubur ing dalem sending haratil mukhallilatiyah bil qurbi minal marag kalawan parak saking tempat marag wa Sayyid Muhammad Al-Anwar lan Sayyid Muhammad Al-Anwar akhu Zainul Abidin nyatane dulur lanang Zainul Abidin bil qurbi minha kalawan parak minha saking marag min mayali jami amna tulun saking barang kang nyanding mak ing jami ba ibnu tulun Sayyidah Zainab lan Sayyidah Zainab ibnatul Imam tegese anak wadon Imam Ali dijawari qalatil siba kalawan pirang-pirang kang nanangga ing pirang-pirang bangunan siba wara itu Sayyid Ali Al-Khawas lan ningali sun ing Sayyid Al-Khawas Ali Al-Khawas itu yakhlu itu halamacot ya Sayyid Ali Al-Khawas nalahu ing tarumbay Sayyid Ali Al-Khawas minal kontoroti saking kontoroh teh bangunan kuburan wayam syihafian lan lumaku ya Sayyid Ali Al-Khawas alekang nyeker atajawiza kubra malah ngaliwat ya Sayyid Ali Al-Khawas ing kuburan nenek Sayyidah Zainab wa kadzalika lan alaika yang mangkono wa kadzalika mimman alimnahu ieu mah dek nyaritakeun tentang para zuriat Kangjeng Nabi anu harita dianiaya lamun urang kuari di jero bulan Muharram tanggal 10 Muharram Asyura disebutna orang puasa sunnah mebehna tasua jadi 2 poe namun orang menanggalkan rebo Kamis Jumat jadi puasa poe Kamis poe Jumat lamun orang nyaritakeun tanggal 10 berarti orang ingat mengenang kejadian Karbala bakalna puluhan juta manusia numplak di Karbala di berbagai negara bakal daratan ka Karbala Iran wow lamun urang geus pernah ka Karbala kacipta masjidna kacipta agreng nama Sayyidina Husain anu kamari kurang geus didongengkeun tentang peperangan Karbala iyalah urang mun nyaritakeun tentang peperangan tersebut pan sahabat mantap loba anu carang ngadongengkeun tentang peperangan Karbala sebab urang bakal ngawilah-wilah sahabat sedangkan Kangjeng Nabi ashabi kan nujum bi aihim yaqta tadaitum ihtadaitum sahabat kula wabe ieu adalah
kos bintang di langit kemana bae mana menta pituduh pasti menang pituduh namantak ulah aya berat ka dieu ka ditu mantak tilok didongengkeun aya lain dina kitab nama sebab bisi urang ke memilih akhirnya jadi Syiah mah anti Abu Bakar anti Umar anti Utsman hiji be sahabat teh Ali wa aliyun waliyullah sakitu bae hiji bae nya nama. Nah sekedar informasi supaya nyaranaho doang abe urang hati-hati di Indonesia kuari geus mulai kaasupan ku Syiah Wahabi nu ngamodalan Saudi Arabia Syiah nu ngamodalan Iran kompetisi di urang mantap kuari teh lain lalagan jebolan Iran teh kuari keur diperdayakeun supaya Syiah di Indonesia ieu terlihat engke bakal aya kegiatan-kegiatan anu mimiti nama berat ka urang ngan diakur-akurkeun kegiatan teh jeung kegiatan Syiah kayak kebal-kebal tinggal di Syiah aya persamaan antara ahli sunnah jeung Syiah dina zarah dina salat ngazohoran Jum'ahna loba persamaan engke ngadu jeung Wahabi ge bakalna beuki rame ka hareupna geus dirancang di Indonesia ya televisi Syiah bakalna mungkin tahun 2016 muncul televisi Syiah bakal dirancang televisi Wahabi leuwih awal Wahabi nu bakal muncul televisi kukula moal ka dicaritakeun ngaran-ngaranna besi dirobah kunyana besi dirobah urang geus nyaho ngaran televisi Syiah geus nyaho televisi Wahabi geus nyaho insyaallah nyaho ngan lamun kuari dirame-ramekeun ke kunyana dirobah wah kanyahoan dirobah ulah kajeun kena muncul engke dibadare duit bangsa kiai nu sok hareang duit mah kebeneran semua jujur cilik ka dieu bae heran atuh biasa bae ulah surat cilik biasa aja aing kasinggung pan nah ieu bakal nangka duit lain lalagaan loba jasa bakal ieu keur carita kunaon si kuari dimunculkeunana lain lalagaan internasional teh kieu bae ka unggal negara terutama Indonesia dengan tidak adanya seorang tokoh sangat berharisma Gus Dur dianggap sudah tidak ada tokoh ieu mah keur carita nyana lain eueuh loba kene di NU Hambalayah di Muhammadiyah Hambalayah urang lamun nyaritakeun tokoh atau aya Gusmus aya keneh Ki Maimun Zubair aya keneh Kiai Hasyim Muzadi aya keneh Agil tapi lamun urang nyaritakeun kemunculan Syiah berarti sudah tidak dianggap ieu mah keur carita teu nganggap adapun ke urang nyeun gerakan atuh lain deui nyana moal berani ngamunculkeun mun masih keneh Gus Dur emang Gus Dur kumaha kitu Gus Dur sagilek doang nyana mah sagilek sakicep eueuh ku jagona Gus Dur main di luhur ngomong sangeunahna nyana nu berani eueuh nyana kuari muncul da iyalah sekedar bahwa di urang geus kasusupan terus aya di tubuh pemerintah jadi kuari geus lemah pemerintah teh anu biasa nama orang teh hasil bahsul masail NU langsung lapor ke pemerintah diteri ku pemerintah jadi ngeunaheun urang clippingna jeung pemerintah akut kuari teu bisa tetep bae aya di jero namain nu mantak henteu sepenuhna bahsul masail diterima sebab naon masih keneh diolah malah asup ka tubuh pemerintah dengan haram ngarokok, dengan tolak 3 jadi 1, dengan anak angkat dan lain-lain sebagainya. Nu baheula Gus Dur nyarita 10 poin nanti akan terasa oleh masyarakat.
5 tahun sebelum wafat Gus Dur geus ngomong 10 poin nanti akan terjadi di tubuh pemerintah. Ditanya kenapa Gus? Karena pemerintah sudah kemasukan Syiah dan Wahabi. Beres sakitu, ulah mah inget keneh bae. Kita aing mah teh inget, sia mah tilek inget-inget nu kitu sih. Sia mah inul we nu diingetna. Sekarang itu mah lulu. Tah eta, batak bener ku hari. Asup ka jero. Geus teu kudu dicaritakeun partayna. Nah ieu engke bakal bermunculan. Urang geus ngadenge lamun Madura ribut jeung Syiah. Urang geus ngadenge lamun Surabaya ribut jeung Syiah. Di Surabaya geus aya majelis taklim Syiah gede jasa. Kuari direncanakeun mantap ulah ngomong ye. Kuari direncanakeun di Banten. Di Banten mantap ulah ngomong ye di Banten harus ada majelis taklim Syiah. Eta sabodo teh mendek aya kau ngomong doang. Sabodo itu aya karena subsidiatur los. Nah, kiai-kiaina kuari mulai dari ketah. Saya di bareng duit. Cek ibu doli kebenaran ya. Ulah kaget. Kos gitu berarti karasa urang mau nyaritakeun ke pemerintah, menghela kabeh. Wah, nyanyahoanan bae teh uji. Urang mau nyaritakeun MUI misalna jeung Depag di daerah, dunya ge ngomong nyanyahoanan teh uji. Aing mah kajen di nyanyahoanan gerasakeun Gus Jakar. Emang cenah ki uji nyawa di mana? Ngobrol atuh sia jeung aing. Ulah bakal nyala. Sia nyalakeun eprak nanya goblok bae. Karasan ge Gus sia. Iku ngambang na ahli sunnah wal jamaah eta teh geus mulai disusupi. Terus di pemerintahan lemah. Kuari pemerintahan orang lemah, organisasi NU na lemah. Lemah teh terkeli aya lemah. Termasuk Muhammadiyah ge henteu sekuat baheula. Arasuplah isme-isme nu tadi. Nah hiji paling bisa ngomong NU kuari nyaritakeun janggot ngan sakadar kos kitu doang lainna upedana kos kitu aja. Hati-hati dengan berjenggot, nyindiran ka jenggot, nyindiran tentang celana panjang, nyindiran tentang jubah, lain kitu atuh carana. Lain kitu, kama disurahkeun ku Kangjeng Nabi. Urusan anak itu bakal jadi panjang sebab nulain di dijage miara jenggot sunah. Kuari lamun NU ngahajar tentang jenggot itu salah gede. Tuh geus salah bae mah ai lain Gus Dur mah hese bae. Endahan mamawa Gus Dur juga tidak berjenggot, atunya nama eueuh jenggotan bae. Lamun aya mah nya ge dipiara. Eta geus salah. Jadi kuda-kudana geus loba salah bae salah, lain kitu. Bal eueuh maksudna jeung moal sieun atuh kos kitu mah. Tuh nya nyaritakeun tentang jenggot, tentang celana, tentang dan lain. Dianggap paedah tah kos kitu mah. Berarti kan nya geus menyatakan ikrar aya berarti Syiah teh. Aya berarti Wahabi teh. Sebab naon NU teh ya geus nyaritakeun tentang NU mah tidak berjenggot mah anulah. Berarti geus aya kan di urang. Tuh kaharti kan? Karena geus aya berarti sebab NU teh geus mengusik kuari. Nah, geus aya di urang, tinggal ngajegurna doang. Engke bakal aya gerakan-gerakan. Makanya gerakan ieu melalui pemerintah. Melalui pemerintah bakal gerakan Syiah. Cak pemerintah pan aing teu nyaho. Atuh sia mah nyaho. Sebab sia mah dikendalikeun tah. Ieu na ye data. Oe. Cau. Au. Cau. Nu main jeung nu nonton pinteran nu nonton. Tuh sia mah bener. Giliran kos kitu mah bener. Atuh. En urang geus hen. Memetrit geus nyaho. Opret. Trit. Geus nyaho kabeh ge. Nah kitu kene pemerintah kan keur main, kula mah kan penonton. Kula nyaho. Ieu pemerintah offset ge. Pemerintah offset.
Iya masa kadar abehnya hobae abengkek begitu kejadian ulah kaget nu pernah diceritakeun kitu ge lamun ieu Iran kadele engke kekuatanana bisa terjadi leuwih cepat lamun nyana teu terlalu kuat mundur saeutik kuari mah nu kudu dibahas teh lain eta kunaon si pemerintah kuari bisa bergaining jeung Syiah tanpa meninggalkan ahli sunnah berarti diais nah iya udah jadi masalah kunaon pemerintah ngais nah di dieu ya unsur politis sebab urang teh kan dekaluar ti Amerika otomatis urang teh kudu nyekel salah satu negara urang kuari ndek RRC kan Rusia. Wah, mulai tah kek kok jadi kos kieu urusan ieu. Mulai panjang. Lamun ieu Amerika kurang dek ditinggalkeun, mulai eukeur kuari di Indonesia meninggalkan Amerika. Berarti kan urang teh kudu ngiblat ka RRC nu mantak ti Hong Kong geus daratang ge ka urang kuari ieu. Karyawan-karyawan Cina, urang teh geus mulai beralih ngiblat. RRC berarti kan Rusia berarti Iran. Mana kuari tek dicokot kegiatan-kegiatan nggak apa-apa kuari kunaon atuh NU cicing mah nyahoeun makan di jero NU ge ya aya siahan kok bisa jadi kitu Kiai emang kitu bae kon teh dimurnikeun sih moal dimurnikeun nu matak bersikeras ge supaya si eta menang deui di jerona aya unsur mulai kacau pemikiran urang kok jadi kos kieu di akhir zaman mangke teu menentu mendak kiai anu mimilu ka ditu hayu datang ka mana nyana berjuang salah tuh berjuang salah bakal ai kiai teh da ulah sok nanyakeun aing ulah henteu cenah kula mah dek milu bae cenah ka kiai mal kuat sih jeung aing mah emang kunaon gitu dahar gembul haju kudu geunah bae kuat sia moal mal kuat meulina maksudna wal kuat sia ieu dek aing bae ieu sekedar informasi ulah kaget engke lamun muncul Humaini ulah kaget lamun muncul Wahabi organisasi kuari geus loba jasa di Indonesia geus Khuruj geus HTI geus Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya geus puguh NU geus puguh Persib ada Muhammadiyah dan lain sebagainya iya geus loba jasa di urang berarti kan baruga kepentingan masti bae engke nyusup ka partai manteu kepentingan bahasa di partai sedangkan partai kaharep sekaligus sapaket jeung pemilihan presiden geus disiapkeun kuari satu partai calon presidennya Kristen satu partai calon presidennya Islam satu partai calon presiden nasionalis satu partai calon presidennya liberal dan lain sebagainya kuari geus disiap-siapkeun di luhur teh geus kararieu bae tiap partai ieu sapaket engke bakal ya cenah aing rek nungguan kiai bae rek milih mana cenah kiai aing nyin partai di sarua nyin partai naon ge nyin partai Islam partai Islam naon partai Kasrolohi tah ieu keur carita 10 Muharram Asyura Karbala engke bakal dirayakeun hayang dirayakeun di seluruh negara walaupun ke motifna berbeda artina ini penting aya perayaan 10 Muharram aya perayaan rame walaupun motifnya berbeda engke disorot di dunia bahwa 10 Muharram aya kegiatan di berbagai negara asli nampakan Karbala gitulah politis ilu rame walaupun urang mah mungkin santunan yatim piatu walaupun urang mah mungkin aya hari naon deui walaupun urang mah aya hari naon deui tetapi engke disorot disatukan pada hari 10 Muharram adalah Karbala ya Iran hebatnya se-Iran iman sakadar informasi bae nu kuari keur diarahan Banten keur diarahan geus mulai lain lalagaan geus mulai geus eukeur kuari
geus puguh Wahabi geus puguh sing NU kuari sakieu ayana terus mentak ceuk lagi urang mah salametkeun urang bae ngaji ibadah sing hade lantaran kaharepna wallahu alam. Ieu wallahu alam bakal kumaha engke perang partai kan bakal nangke lamun satu partai calon presiden dan satu paling manehanana ke koalisi tilu partai yuk urang jadikeun calon presiden ieu wah pak kuat engke bakal mulai kalut nah urang ulah ka babawa biasa bae urang mantak di Indonesia mah ademna kiai tita ngomong ngaleleskeun umat anu teu milu di partai jeung di organisasi kuari dibere tugas supaya menentramkan ngaleleskeun sing harade kaharepna mun deuk main sing bisa mainna namun moal atuh sing hati-hati artina lamun urang deuk main sing bisa mainna maksud main sing bisa tanyakeun ka Kipu Doli maksudna naon makna sing bisa teh naon gitu. Ieu Indonesia mulai kuari kerame. Mah setelah terjadi perang Karbala di Usiran Iran wa mimman alimnahum min ahlil bait idza sawarehna jelema nu kuring nyaho ti ahli bait alladzina ukhraju min diyarihim ila Nusra anu diusir di negarana masing-masing ke Mesir hiji Sayyidah Sakinah kamari kula ke Mesir ziarah ieu teh ukhtul Imam Al-Husain anu dikubur indah haratil mukhallilat iya bil qurbi minal maraghah dua Sayyid Muhammad Al-Anwar aku Zainal Abidin bil qurbi minna dibunuh diusir mimayali Jami' Bitulun ilu Sayyidah Zainab Ibnatul Imam ieu ngabogaan manaqib masing-masing Sayyidah Sakinah Sayyidah Zainab lain lalagan di Mesir Ibnatul Imam Ali bijawari qanati Siba nah kaistimewaan Siti Zainab waktu di Mesir teu aya cai di Mesir teu aya cai hese jang nginum acan hese jang nginum acan kiai boleh geus istisqa deui tapi tidak hujan komo ki Golkar mah asal istisqa tambah panas ulah wadi-wadi ge istisqa isin iban urang andelkeun doa istisqa mah nu dimaksudkan hujan ieu urang andelan urang nu dipake ngadoa ka Allah naon nu dipake andelan apa baca sholawat urang nu ikhlas apa zikir urang nu ikhlas apakah taqarrub urang tadarru urang muraqabah urang nu ikhlas apakah sedekah urang nu ikhlas kudu aya andelankeun jang Allah jang ka Allah Gusti abdi teh zikir teh hayang nanaon Gusti coba atuh Gusti abdi teh maca sholawat abdi teh sedekah ieu andelan urang deuk pake ngadoa ka Allah naon Gusti abdi teh pandakwah di luhur panggung harita teh abdi teh nyukseskeun bupati eta bae Gusti abdi teh harita teh panbo nyukseskeun cak Allah teh ku aing kadenge dipanaskeun sia ku aing andalan urang ka Allah naon hudang ti peutingna kudu aya andalan teu bisa langsung istisqa bae teu bisa para sahabat teh pan lamun neuk istisqa teh pan sing harewos sahabat dongeng heula tuh dina Sahih Bukhari urang deuk istisqa andalan maneh naon andalan maneh nu bakal ku Allah didengi andalan nu sholawat andalan nu zikir andalan nu sedekah andalan nu hudang penting tahajud urang naon coba andalan urang naon zikir urang mah caut tiluk zikir sholawat kitu ke deh lain buludan tiluk marhaba ayo coba tahajud ai lain kitu mah urang keur mungsurut karek tahajud tiluk urang andalan urang mana tuh ieu harita di Mesir hese cai nginum ge hese kiai kabeh geus istisqa eueun hujan anu dihujanan ku Gusti Allah teh dibere akhirna seorang kiai anu tilok keluar ngutus coba bae
ka Ibu Zainab ibnatul Imam Ali nyuhunkeun coba ka kebenaran nyana keur zikir we di jero kamar kieu sih di Zainab di kamar illallah pas datang Waalaikumsalam naon cek Siti Zainab hapunten ratu ieu teh di Mesir teh keur kalu teu aya cai boro-boro jang mandi ieu teh jang ngaleut geus oh cek Siti Zainab kurang cai teu nyahoeun nya nama kurang cai teu nyahoeun sebabnya nama lamun deuk wudu tadi jero kamar ditepak bae cai mancar jadi nya ngalawudu mandi kayak ditepak deui eueuh jadi jangan mah teu nyahoeun di luar eueuh cai teh teu nyahoeun Masya Allah eta karomah pohara amat kulantaran nyuhunkeun cek Siti Zainab hayang hujan apa hayang cai ngorolok bae teu bisa ngomong tanu diutus cek kudu bebejaheula ka masyarakat bebejakeun hayang hujan apa hayang cai ngolojor di dieu ka ditu apa hayang hujan coba bejakeun ka ditu eta ngomong kos kitu teh nya mah geus pas dasar lantaran asal menta bae ka Allah dibere asal menta ka Allah dibere hayang naon bae dibere datang ka nya nyetop ulah lah Gusti ulah diberean bae datang ka kitu urang mah pan ngadoa datang ka buncal-buncal teh dibere-bere sabalikna ayeuna aya lantaran utus geus musyawarah minta hujan bae minta hujan langsung sakieu ngadoa ya Allah ya Rabb aya doana Allahumma isqina aya doana panjang tadi na manakibna teh henteu panjang pendek jasa dibaca deuk 3 kali maca eta Siti Zainab kakarak sakali doang sakali can anggeus geus poek pohara barang tamat ngadoa tak deuk 3 kali sakali doang bulan hujan wah di Mesir hujan luar biasa geus Siti Zainab nama di imah bae hujan 2 penting teureun kita laporan deui ka Siti Zainab doa deui eureun gitu anu tadi diutus teh mung boga insieun cek cara teh mesti carekan sia bae pasti ini sia bae ayeuna masyarakat darata ka Siti Zainab besi hujan terus-terusan terus banjir jasa gitu bebeja bahwa hujan ti mimiti ngadoa teureun nya teh nyaho memang teureun cek eta teh nyaho nya di kamar bae zikir bae la ilaha illallah la ilaha illallah masyaallah ahli Allah mah tilok nyahona naon hujan teu nyaho panas teu nyaho lain cara kipudoli segala situasi kondisi tarasi balaya aduh kok wajib pendi mah segala posisi nah tilok nyahona panas teu nyaho tiis teu nyaho hujan teu nyaho cenah mah Allah we hiji kagarak dijabah kaluar Siti Zainab oh jahe cek Siti Zainab waktu babanjiran cenah ieu mah langsung ngangkat leungeun ya Allah ya Rabbi kafi ya Allah kafi ikfini ya Allah sakitu doang coba baca takurak ikfina geus cukup cek urang mah cukup ret bae eureun hujan asup deui ka kamar kunci lawak la ilaha illallah la ilaha illallah ieu tah diusirnya baheula Sayyidah Zainab ibnatul Imam Ali bijawari qanatir siba bahkan aya seorang waliullah ngaranna Sayyidul Khawas Ali Al-Khawas lamun urang bacaan kitab-kitab thariqah kitab-kitab sufi ieu Ali Al-Khawas aya bae ieu seorang waliullah kutubul auliya Sayyidi Ali Al-Khawas ketika liwat ka kuburanana teu beranian make sendal asal liwat ka kuburan Siti Zainab buka sendalna wayam sihapian embung make sendal mun ditanya kunaon isin ka Siti Zainab isin sendal teh dunia cekna urang kolotak make dunia Siti Zainab mah geus anti dunia jasa Masya Allah wali mah kos kitu urang mah deuk zarah ka Maulana Hasanuddin make jas make ieu naon kana nu ka dieu teh dan tuh saya mah nyaho bae dasi sagala naon
negara kehanti dunia orang memakai glamor. Tah, Sayyidah Ali Al-Khawas liwat ke kuburan Siti Zainab, sendal tadi dipakai. Isin ceknya. Nuku urang diliwatan anti dunia, urang memakai sendal lagi embung murah. Beuh, teu daek sendal jepit, teu daek sendal lili. Naik deui teu daek sendal. Oh, urang mah kudu anu bangsat 2 juta, 3 juta. Oh, hara jasa bugu awak urang awak neraka. Dibabagus ku urang. Tuh Ali Al-Khawas mah isin cekna. Teu daek make sendal nya. Masyaallah kan. Wahara. Nah, hatta yujawiza qabra. Wa kadzalika mimman alimna wallahu a'lam bissawab.